aya asar maghrib aya isya waduh cak Kangjeng Nabi. Terus kadang-kadang subuh jam 8 malu haji aya jelema nama haji. Nah deui ayalah bangsa macem-macem geus lu baca selima ieu mah nu saralah bae tah. Ieu mah disna teh deui ka neraka kan. Kangjeng Nabi. Atuh lain dia Muhammad. Waduh, tanggeuna henteu urang geus itu tah. Sembarang sana hadena ku sia malaikat teu gegeuraan di ka nerakakeun. Lamun di ka nerakakeun siala ku yang dibebaskeun. Bah. Kangjeng Nabi pohara aja. Takalnya bela nak ka umat terus gitu. Dah. Ini ke gua tuh. Kayak lapor heula ka Gusti Allah. Wah, tuh lapor ka Gusti Allah. Ialah boga syafaatil uzma Kangjeng Nabi. Jang nyapaatan anu cilaka. Diurus eta mah ongkos urang dek ka Mekah di Jidah bermasalah pasporna. Hese dikasih ka Mekah ge. Pohara jasa. Ditahan deui tapi jol be satria. Enak dia. Ieu paspor. Kunaon emang? Non. Coba kaya. Oh, ieu kesalahanana. Bos. Langsung. Ngeunaheun jasa. Gas. Aman. Ieu saya. Ieu pendi bermasalah. Balikeun. Balikeun. Aya nu dibalikeun ge aya. Teu lulus jalma ge. Kesalahanna terlalu tinggi. Ya Allah. Nah, iya. Begitu Kangjeng Nabi mantes usul ka Gusti Allah kakarat. Umat. Pindah tempat. Pindah tempat ke mana? Yuk, jalan aja ka dia. Ieu mah jalan surga, hai ka surga. Masyaallah. Wow, padang sedeng kulantaran buru-buru. Ngagulung dininya nalalikrek jelema. Buru-buru aduh kepungan. Ialah syafaatil uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, ini susah teh yang ngapanggih aing mah jeung sugih. Barahan teh. Kabeneran nu sugih nyaba ka lembur eta. Begitu nyaba aya tah nu ngabejaan, Pak. Aya jelema susah jasa hayang kadatangan. Masalah can nu sugih teh. Saha? Itu tuh. Pak Anu. Ayo ka ditu. Ban ka ditu teh masyaallah ku bunga-bungana mencet embe nya. Set dipencet susah. Embe langsung diasakeun geus disuguhkeun. Begitu disuguhkeun nu di dahar teh polona bae. Ku eta nu sugih resep polo meureun. Nu sugih teh polona deui pun nu sajana henteu di dahar. Mangkaning di dinyana endek sapoe sapeuting di lembur eta. Langsung kunyana dipencitan di alaan polona 10 dipencit kabeh. Di ala polona bae set beres kabeh disuguh-suguhkeun sapoe eta mah nyana ben juga. Nu sugih teh kaget nanya ai isi polo deui embe saha? Embe eta cenah nu hayang kapanggih teh emang nyana boga embena sabaraha 10 nu dipencit kabeh. Hah? Maksudnya kunaon emang? Tanya coba jelema ka dieu. Bapak. Ai bapak ieu nyuguhan polo deui emang kumaha? Cek jalan kula kan hayang bareng di akhirat. Ayo. Lantaran sugih aya di bapak, pinter aya di bapak, barahana di bapak, menurut kula ieu surga. Engke kula hayang di akhirat ya bareng jeung bapak ka ditu sanajan sakali kapanggih. Lain masalah eta. Masalah surga mah bapak kitu jauh. Bapak kitu jauh ka surga jauh henteu. Ngan ieu mah ieu sesuguh ieu polo deui emang kunaon? Kula barang kula bencet embe disuguhkeun kabeh saembe nu di dahar ku bapak polona berarti bapak resep ka polo pencitan ku kula jang nyuguhkeun ka resep bapak. Masyaallah. Wah, racak yang namanya. Geus atuh geus kitu. Tah. Beres. Turun malaikat diutus ku Gusti Allah. Bahwa anu ti heula ka surga teh jelema susah. Dibandingkan jeung jelema nu sugih bedana 1000 tahun. Ya Allah,
dibejakeun melalui ilham kawali bahwa di akhirat heulaan anu susah ka sorgana padahal ya nama hartana sakitu da disuguhan ge sakaligus tapi heula anu susah ka sorgana batan sugih geus di mana-mana sedekahna 1000 tahun bedana 1000 tahun akhirat atuh komo nu teu sedekah eta mah sedekah tah deureus ka surga keneh ieu mah nu teu sedekah mah cara si eta atuh wallahu a'lam wallahu a'lam bisa ngaguling lah. Nah barang ditaliti diselidik kunaon ieu nu susah teh leuwih teh heula ka sorgana lantaran nu susah teh kapanuturkeun Kangjeng Nabi hiji sedekahna teh anu dipake karesep ku nu deuk di sedekahan nomor kadua sedekahna teh kabeh nyana boga 10 nyana mah disedekahkeun kabeh aya nu sugih mah boga duitna 10 miliar nu disedekahkeun ana 1 miliar 2 miliar 3 miliar datang ka 5 miliar karak setengah harta aya nu susah mah boga 10 disedekahkeun kabeh jadi disebutna kabeh harta disedekahkeun emang 10 hari itu mah boga 10 miliar ngan 5 miliar nu disedekahkeun ngan setengah harta sieun mah henteu saeutik malah ngarowotan Ustaz. Nah, itu jauh kalawang surga. Kalawang lagi jauh kumaha ka surgana. Teh, eta arti. Oh, jadi sedekah teh datang ka teu bogana naon? Beak kabeh. Ya Allah, boga 10 na ku cinta-cintana. Nah, eta teh kunaon lah? Lantaran nyodakohkeun anu dipake karesep kunyana. Kos urang kuari ieu neuk sedekah jang Tuan Abdul Qadir. Aya duit masa juta, merena mangan ge 50. Bahkan 10. 10 ge anu geus anu budak dibere embulung teh. Budak dibere. Ini apa? Ini uang. Ini mah bukan sekianna. Disoekeun ku budak. Datagawana ngukur diri urang meuli surga. Aya di jero Bismillahirrahmanirrahim walayyuhmanuhur biyadi lanaraden tempuhaken sopong kang merdeka biyadi kalawan kakawasa sariku wala yuqta'u lan ora den tugal apa wong kang nyolong inghur walau sarakana lamun nyolong yasirong sagiran ing bocah cilik bikoladatin kalawan kang kalung ngepakada maka kaya ikilah layuk kontong il asahi ing dalam munggu kaul asah walau namandun lan namun tulus apaham ba'ala bayin ing atas ontak pagadaw maganong punya saiku ing bair wa akhrajahu lang ta'akun iya sariku ing bair anil kofilati saking rombonganane kutianaka dan tugaya sariako tawatur sepawang kang merdeka fala kutia bil asahi dalam munggu kaul asah
Laula mengalihkan nasiwa min baitin mublakin saking makan dan kanji ila zanidari naik tengah-tengah umah babu amal tuun kang utawi lawange dari kukang dan buka kutia maka dan tugel yaziman wa ila yuglak ayul fala barakatiya wakil lalan jabakun fala baringkana lamunana ya babel bayas landar nuglogaini kubal dan gembokarana kutia maka dan tugalnya ziman wabaitukan wasanu kabati wadarin belasahilan ludaya umah warung lan pelatarana niku kaya umala niku kaya kamar wadarin lan umah bil asahing dalam munggu kaol aso ila zahing dalam munggu kaol aso perlu dikajahokeun ku urang ketika jelema maling ayasani soben sariqoh 500.000 minimal benangnya potong leungeuna nu belah katuhu sakieu ya Allah ya Rabbi wasariqatu faqta'u alhamdulillah cenah kula mamaling ge aman-aman bae teu beunang nuhun jasa aman kula pernah maling motor maling mobil batur mah bareurang kula mah alhamdulillah selamat bahkan batur mah jadi pejabat teh korupsi benang ku KPK kula mah teu alhamdulillah selesai teh urusan cah paeh angil diselesaikan ke Rabbul Jalil aduh nungguan proses jana angel ta urang nu maling-maling di dieu teu beunang nu zinah encan dihad can diranjam nu mabok encan dihad na ieu kan kudu diselesaikeun ke di akhirat diselesaikeun urang nungguan nyana angel angel hayang gegeraan nu ka neraka ge angel amat sakeuna ieu aing hayang geura aya keputusan ka sorga ka neraka ulah kieu bae ieu angel cak desa urang teh emang isya putusanna naon aing mah geus jelas tah bukuna ge neraka gitu pantes atuh aya angel mah tetep nu ka neraka ge angel bae karasa angel cak disarumpahan kuno narangtung tadi sarumpahan dua angel pan diproses tah ieulah hisab eta urang nangtung nungguan hisab tapi aya sarombongan geus teu nungguan deui langsung mau bendera wah urang nanya itu rombongan mana itu mah rombongan dekat surga benderana itu pada lekusia koneng apa hejo anu yadkhuluna jannah bi ghairi hisab masyaallah karim rombongan nu dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq rombongan nu dipimpin ku Sidina Umar rombongan anu dipimpin ku Sidina Utsman aya 300 bendera
engke bakal yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tinggal orang kuari milih benderana apa PDI, Golkar, PKB, Petilu. Insyaallah engke ge di ditu aya eta ge bighairi hisab langsung jungsruk bae. Ngusruk ka jahanam. Waduh. Peu cenah kiai sombong amat. Iya tuh lain sombong emang Golkar mah pinarakaan. Malamun sia teu nekadkeun Golkar bakal ka neraka cilakas ya. Je. Emang sia di Golkar betah gitu. Emang ngabejaan bae. Pan cenah kieu kitu amat emang di Golkar kiaian. Kiai ge ka neraka. Ah, cenah kiai mah sombong ya ai keur sombong mah sombong eta ai. Jam kadeuleuna bangunna teu balener. Aya meureun hiji dua mah. Nu rada. Itu cenah kiai lagi teu bener kumaha cenah nu lain kiaina atuh mimbabi aola atuh mah. Mimbabi komo. Aduh, kumaha cenah kiai itu mun eueuh partai. Partai ulah dieuweukeun ngan si anu bener. Bener henteu ya bisa henteu ikhlas. Asup Golkar ikhlas mukhlisina lahuddin. Caki podoli boro-boro di partai aing ceramah gitu bisa ikhlas. Ki podoli nembalan. Itu cakaji pedi boro-boro ceramah aing maca teu ikhlas. Oh hese tah ukuranana nu jadi ganjaran lamun teu ikhlas sakitu. Tak kuari maka karak we jaheuh. Oh berarti kiai anu ka neraka atuh tunjuk ku sia neraka. Ulah cak aing cak sia. Sia mah ka aing bae deui. Caki uci ge aing bae pake kokosan ku sia. Aing mah toser doang. Maksudna perbaiki yuk orang bisa boh di partai boh di organisasi komong nyai jadi ge hese ikhlas teh hese manyai batur dahar sarua jeung siang nginum sarua hese sarua bisa sia henteu ukur atuh batur masa etik daharna bisa ikhlas sia mah dua boboko jangan naon atuh ikhlas saja ieu urang keur nyaritakeun Kotusari mana ting lobana meureun engke jaga di Robul Jalil urang nonton tatangga urang anu nu dipotong di dunia atasan urang nu korupsi teu beunang waktu di dunia aya anak urangan nu beunang iya sia hore mang sia naon ulah sok maling di duniana goblok beureun sia emang sia nu ngadidik pan kula bareng jeung abah ulah lo bohong sia oh ini ada sakomplotan wah masya Allah introspeksi diri orang mumpung orang diberi modal umur tur sehat jang memperbaiki diri orang memeh maot nukung si maling tobat nuncan maling ulah tinggal gitu bae sama deuleu ka hareup moal kebel deui ieu moal kebel deui paeh urang ngabeh tenang hirup teh tentrem hirup. Ketika urang teu boga salah jeung Allah jeung makhluk datang malakal maut teh hampang assalamualaikum salam saya
di malakal maut dicabut nyawanya. Insyaallah ditungguan ti kamari Pan sekolah kalmat atuh geus deuk naon tulah aja salat alhamdulillah puasa alhamdulillah ulah maja codekah eueuh geus keur hayang kapanggih jasa jeung Allah tuh kan geunah. Nah datang teu salam deui malakal maut kana joreng. Saya aing malaikat pencabut nyawa. Oh malaikat Israil. Naon tuh ka dieu lontal-lentol. Ayo nyabut sia. Aduh ulah waga mit lah mit. Mit kumaha men gumbu sia mit. Enaon emang? Lo bacan arang geus. Motor kreditan janang geus. Mobil gitu kan, hutang kabang. Masya Allah, berbagai permasalahan can angges berat. Hendak ketika sakaratna enggak hese loba hal anu melang. Loba hal cenah aya si anu gede hutang tapi babari sakaratul maut nyana teu melang. Datang malakal maut. Saya malakal maut gitu. Nyawanya. Pasti bangun tenang amat. Tenang kumaha aja hutang gede hese mayar. Kumangke bae cenah. Tas blang teh mah. Tas blang atuh duit 2 miliar ai imahna ge jeung awaknya namun dijual paling 100 juta. Nah, atuh hese mayar mah. Ya Allah ya Karim. Nah, iyalah yang memperbaiki diri urang ngaji teh ya. Maksudna supaya nyaho karena bener jangan laksanakan bener nyaho karena salah jangan rem ulah ancrug karena salah. Wala yumanuhurun biadin ulah ditembukeun jelema merdeka kalawan kawasa aya sanksi kudu dipotong leungeun malih Harta manusia makan lain harta kecuali abid. Jelema merdeka mah teu kaasupkeun harta. Mun abid budak belian amat budak belian Roki ko eta adalah sarua jeung hewan bisa dijual belikeun satungtung can dimerdeka. Ari jelema merdeka mah cara urang teu bisa dijual belikeun. Haram jelema dijual belikeun. Eta cenah aya di Jakarta. Nusok ngajualan awewe, tah mah sapotong dijualna. Eta mah baena surah warukbah. Dijual tak lain dijual sewa ke naudzubillah min orang mah jaritakeun haram di luar urang mah aya nu boga proyek eta jual beli teh boga imah teh jual beli apem mucikari dan lain sebagainya. Urang wah ieu naudzubillah min. Jadi jelema merdeka mah lain harta geus teu bisa dijual belikeun. Aya ge baheula mah di negara maju Amerika disandra anak jelema buhar. Anak seorang pengusaha miliuder anakna disandra ku bajingan telepon bahwa anak bapak ada tetapi tolong tebus 1 triliun ada uang jam sekian taruh di sana selamat anak bapak tidak ada jangan harap. Woi eta di Amerika baheula teu betah gua hirup di Amerika sekarang itu eta terus ditiru ke Indonesia di Indonesia guys terus kan kelas nabe kelas cecere tapi
kan riweuh aya tah penyanderaan nu kos dari jual beli mah ilmu merdeka lain harta teu bisa dijual belikeun geus andai kata aya jelema anu ngajual jelema teu bisa ditempuhkeun kemudian dipotong leungeun teu bisa aya geus terjadi baheula dhaif utia birajulin yasriqu sibyan aya hiji lalaki dipanggil ku Kangjeng Nabi anu boga kasus maling budak laletik dipaling kemudian dibawa punyana ka pasar tuluy fayabi'uhum dijual jadi kujada dianggap dijadikan budak ya bi'uhum fi ardin ukhra jauh sebab sadaerah mah bakal kanyahoan pindah mungkin urang mau provinsi karena kasrat panggil ku Kangjeng Nabi saged dipanggil udah sia tuh otong leungeunna eta kan ngajual budak oh eta hadis dhaif nu jelas jelema merdeka dijual belikeun teu meunang haram andai kata terjadi aya pamalingan jelema haju dijual tetap kena sanksi ngan sangsina lain sanksi sariko aya deui iki Kangjeng Nabi hidir jeung Nabi hidir lempang di jembatan aya menta-menta aduh sakjana Pak abdi can dahar ti isuk datang ka ayeuna Kangjeng Nabi hidir mah langsung boga duit sadirambikeun kabeh plak geus bunga heuh Kangjeng Nabi hidir langsung berangkat memeh pasar aya jelema sataranjang sakjana Pak ieu abdi tiris jasa teu boga baju abdi mah ieu baju bae oh teu boga baju bakujana dibuka tah pake jadi nyana sataranjang Kangjeng Nabi hidir ke kaos cangklek doang geus teu bakena naon calana kolor sakieu jeung kaos cangklek geus barang datang ke permukaan pasar aya deui jelema menda-menda baduh abdi mah ieu keur kesulitan jasa lamun datang ka poe ieu abdi teu boga duit ieu mah geus bae bahaya jasa jang diri abdi keluarga abdi acak-acakan hiji ditagih hutang dua candahar tilu ibah ge teu boga demi Allah cak eta jelema abdi susah jasa tang ngadenge demi Allah duit pan geus eueuh baju geus dibikeun tinggal awak doang ya nyana ngarewas jual kula anggap kula ieu abid Masya Allah datang ka kos kitu tak Kangjeng Nabi hadir bener jual ditawarkeun di pasar lah dijual yes bawa gitu jadi abid ngabidkeun sorangan nulungan batur ngabidkeun sorangan urang mah anak hayang dagang modal aya di urang menta bah ieu mah ieu hayang aya modal da saya teh ngan sia eta kalau goblok di sekolah tuh kos kita tolong aya ku jelema lagi Masya Allah lain dijejeh eta cacak ka anak atau ka muka batur perepet dur pet teman aduh bahaya ulah culak-culak ka dieu sia bangona optimis amat sih ika jeung hadir para Masya Allah maka Kangjeng Nabi hadir teh atuh kulantaran abid gawe nyana gawe teh biasa ya Allah kutubul aulia bahkan nabi nyana teh biasa bae gitu gawe bareng jeung batur
menang meureun sababaraha bulan. Nah ieu bosna teh deuk ka Mekah kabeneran deuk ngabangun imah tah diserahkeun ka nyana ka Kangjeng Nabi Khodir lantaran gagah gawena. Cak bosna ieu gambar imah tuh batu-batuna pasir-pasirna nah alat-alatna segala rupa tah modalna ieu bos deuk ka Mekah mangkana lilas tahun ka Mekahna lempangkan ti Baghdad ka Mekah zaman harita lah gitu. Ieu mah penting mah bapa balik geus aya ngawujud kos kieu mangga insyaallah dilaksanakan berangkat bae tah bosna ka Mekah menang meureun 2 poe balik deui lantaran aya nu tinggalin balik deui ka dinya masyaallah eta imah geus aya percis sakumaha nu digambar we kos itu eta bosna ge kieu bae ieu mah percis digambar ieu ka mana ieu jelema jeung sanu ieu na ieu sang dipanggil ayo sekali abid nangieun sa cicing nangieun sa sia ieu cicing mun teu ngadenge wallahi aing nanya ka sia ieu nangieun sa mun teu make wallah mah moal bebeja apan urang mah dosa deui urang gua jadi tanya cana tuh lihat tuh Masya Allah bari teh akur ge jeung gambar ieu mah akur jeung gambar teh ditanya teh daek naon teh daek cenah nah lantaran make wallah nang abdi caknya ieu bisa kos kieu kumaha carana aya abdi gadoa ka Gusti cak cenah teh haju diwujudkeun ku Gusti Aisyah maksudna abdi ngadoa kitu hayang naon Bapak ka Mekah berangkat satahu abdi ditugaskeun ngagambar abdi ngadoa be ka Gusti supaya wujud maksudna abdi supaya teu digawe ibadah ka Gusti mat zikir tafakur ka Gusti masyaallah keke bid Aisyah saha sia saha nu sabenerna aya asana potongan pendi mah lain kieu ye pendi mah bangkawala ini lain ya sana ya potongan bener ya jelema ieu caca tidak akan ngajawab tapi begitu wallah aing nanya ka sia demi Allah sah kakarak bebeja abdi Khodir Nabi Khidir naam aduh atuh silit bebeja aja kita teh atuh hahampura dia hahampura geus teu Kangjeng Nabi Khidir kajen kumaha dongengna sia bisa jadi kieu jadi abid dibegakeun sakumaha tadi masya Allah kan hanya nulungan batur eueuh jang sodako wani ngabidkeun soraga dijual ku batur panta lain lalawora tah mah kakarak dirinya nyana menta dibimbing cak bos teh lah dunya mah eueuh nanaonan kula mah hayang dibimbing bae dibimbing naon cak Kangjeng Nabi Khidir dongeng-dongengna maneh mah tu lain deui lain cara jelema biasa pangbimbingkeun bae abe bisa hiber naon segala hayang bisa hiber segala ulah sok hayang bisa hiber ulah sok hayang nanaon ente hayang deukeut bae ka Allah akhirnya dibimbing jadi wali tuh kan masya Allah ngahiji jeung tukang minyak sengit aya urang sengit-sengit ngahiji jeung tukang minyak tanah bau minyak tanah mah aya bae kajen kuku wage ngahiji jeung tukang ngabohong ngabohong teh jadi watek ngabohong ngahiji jeung wali atuh kabeleteran cahaya wali teh jebar sat nyurusup ka jero hate tentrem adem anu tatadina peuting teu daek hees barang ngaji di wali hees bae betah nya kana ieu jadi ngeudah hees eta ge ngajaja mah hees ngeudah hees bahkan lain di imah bae keur ngaji ge hees
eta teh min fadlillah hadza min fadli rabbi pamere Allah eta kos kitu sekolah sampai hudangkeun kayak hudang sorangan nya ge ngarenjak sisial aing we aduh Gusti Allah lagi kang Nabi dir wah contoh di jelema hebat ya mah jelema dermawan jasa lantaran sugih mun muludan 5 sapin buan deh aqua ditangkes kunyana sebar ribu bae weh gitu kaya ngabangun masjid sebenarnya kurang mah ayo sajaba di dia dinu sajen terkenal jasa kadermawanana yatim piatu disumbang fakir miskin gitu kan nini komo jahe manggeus ulah dicaritakeun waduh terkenal ta jelema sugih jasa jelema susah begambe 10 hayang jagjana kapanggih jeung jelema nu dermawan eta boga ilmu na hebat amat jagjana ku barahan teh hayang kapanggih teh lain naon berarti ahli sorga jagjana memeh di akhirat hayang kapanggih we di dunia nyana ngalengis bae ka babaturanna aing hayang kapanggih jeung jelema nu kebarahan jasad ya nah naonan sia hayang kapanggih jeung engke di akhirat aing sugan mah nyana ka sorga haju aing ka deuleu ayo kunyana digerokeun sia nu pernah wau jeung aing ya milu jeung ka aing hayang kitu emang dekat Bandung entah imah susuganan jakang jeung Nabi get pan boga syafaatul uzma teh japaatan jelema nu cilaka anu teh cilaka mah geus teu kudu syafaatan bar boga jeung Nabi tah jelema anu ditimbang loba salah ditimbang loba salah tah encan di kanarakakeun begitu can di kanarakakeun ditanya sia kurang dia teu kanaraka ke nungguan kangjeng geus jelas ka neraka justru ku jelas ka neraka kula endek ngumaha ka kangjeng urang ge pan ieu aya anu aman-aman bae mah teu ditahan di polsek atuh endek minta tulung ka sada teh kudu tapi anu digiring mah ka polsek nya minta tulung ka saya tah eta ieu jelema geus jutaan boga salah salat teu pati bener aya magrib isya eueuh aya isya subuh eueuh aya nu rajin aya jam 8 malulu itu bagus ya batu usu geus loba-loba bae lah salah ladar kada ge kasalahan malaikat cek malaikat teh hai sia cek malaikat kunaon cara ricing di dieu bae ku aing disungkruk-sungkrukeun di balakan neraka ulah gampang kami sadar de ka neraka sadar sia sadar meujeun atuh sia sadar mah deuk teu sadar kumaha tuh jangan nuka deuleu lawang neraka doang ku kami sia lain mereka dari itu keheula nungguan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah barahan jeung bageur karasa ku kami ka bageuranana ieu keur nungguan Nabi sasia Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sia wau ai waun teu ngan ku kiai sok didongeng-dongeng itu lain tuh Kangjeng Nabi lain pasti disebutkan lain kaset Kangjeng Nabi eta yang badigul gitu kami sok didongengkeun ku kiai rambutna ikel irungna mancung bulu matana bentik terus bae kabeh geus dicaritakeun ka waos-waosna geus aya teh kami moal nyalahan eta tujukeun waktu lain jol Kangjeng nah ieu asli malaikat ieu umat anjeun deuk dikanarakakeun emang kunaon cek Kangjeng Nabi ieu loba kekurangan kurang naon amal-amal sapotong-sapotong maksud sapotong kumaha cek Kangjeng Nabi aya zuhur aya asar maghrib aya isya waduh cek Kangjeng Nabi terus kadang-kadang subuh jam 8 malulu haji aya jelema nama haji nah deui
ayalah bangsa macem-macem ya lu baca selima ieu mah nu saralah bae tah ieu mah disna teh dengan kanarakakeun Kanjeng Nabi atuh lain dia Muhammad waduh tangina henteu urang geus itu tah sembarang sara hadena ku sia malaikat teu gegeran di kanarakakeun lamun di kanarakakeun siana ku yang dibebaskeun bah Kanjeng Nabi pohara jasa takanya bela na kakangga umat terus gitu dah ini ke gua nanti kayak lapor heula ka Gusti Allah wah tuh lapor ka Gusti Allah iyalah boga syafaatil uzma Kanjeng Nabi jang nyapaatan anu cilaka diurus eta mah ongkos urang dek ka Mekah di Jidah bermasalah pasporna hese dikasih ka Mekah ge pohara jasa ditahan deui tapi jol be satria enak dia ieu paspor kunaon emang non coba kaya oh ieu kesalahanana bos langsung ngeunaheun jasa gas aman ieu saya ieu pendi bermasalah balikeun aya nu dibalikeun ge aya teu lulus jalan oge kesalahanna terlalu tinggi ya Allah. Nah, iya. Begitu Kanjeng Nabi mantes usul ka Gusti Allah kakara. Umat. Pindah tempat. Pindah tempat ke mana? Ayo, jalan aja ka dia. Ieu mah jalan surga, hayu ka surga. Masyaallah. Wow, padang sok lantaran buru-buru. Ngagulung dininya nalalikrek jelema. Buru-buru aduh kepungan ila syafaatil uzma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, ini susah teh yang ngapanggih mah jeung sugih. Barahan teh. Kabeneran nu sugih nyaba ka lembur eta. Begitu nyaba aya tah nu ngabejaan, Pak. Jelema susah jasa yang kadatangan. Oh salah cek masuk gitu. Saha itu tuh. Pak Anu. Ayo dari itu. Alban ka ditu teh masyaallah ku bunga-bungana mencet embe nya. Set dipecik cuma susah. Embe langsung diasakeun geus disuguh. Begitu disuguhkeun nu di dahar teh polona bae. Ku eta nu sugih resep polo meureun nu sugih teh polona deui pun nu sajana henteu di dahar mangkaning di dinyana endek sapoe sapeuting di lembur eta langsung kunyana dipencitan di alaan polona 10 dipencit kabeh di ala polona bae set beres kabeh suguh-suguhkeun sapoe eta mah nyana ben juga nu sugih teh kaget nanya ai si polo deui embe saha beta ceukna nu hayang kapanggih teh emang nyana boga embena sabaraha 10 nu dipencit kabeh hah maksudna kunaon emang tanya coba jelema ka dieu bapak ai bapak ieu nyuguhan polode emang kumaha cek jana kula kan hayang bareng di akhirat ayo lantaran sugih aya di Bapa, pinter aya di Bapa, barahana di Bapa, menurut kula ieu sorga. Engke kula hayang di akhirat ya bareng jeung Bapa ka ditu sanajan sakali kapanggih. Lain masalah eta. Masalah sorga mah Bapa kitu jauh. Bapa kitu jauh ka sorga jauh henteu. Ngan ieu mah ieu sesuguh ieu polode emang kunaon? Kukula barang kula bencet embe disuguhkeun kabeh saembe nu di dahar ku bapa polona berarti bapa resep ka polo pencitan kukula jang nyuguhkeun ka resep bapa masyaallah wah racak yang namanya lagi satu geus kitu dah beres turun malaikat diutus ku Gusti Allah bahwa anu ti heula ka sorga teh jelema susah dibandingkan jeung jelema nu sugih bedana 1000 tahun ya Allah dibejakeun melalui ilham kawali bahwa di akhirat heulaan anu susah ka sorgana padahal
ya nama hartana sakit gitu da disuguhan ge sakaligus tapi heula anu susah ka sorgana bahkan sugih geus di mana-mana sedekahna 1000 tahun bedana 1000 tahun akhirat atuh komo nu teu sedekah eta mah sedekah tah deureus ka sorga keneh ieu mah nu teu sedekah mah cara si eta atuh wallahu a'lam wallahu a'lam bisa ngaguling lah. Nah barang ditaliti diselidik kunaon ieu nu susah teh leuwih teh heula ka sorgana lantaran nu susah teh kapanuturkeun Kangjeng Nabi hiji sedekahna teh anu dipake karesep kuno dek di sedekahan nomor kadua sedekahna teh kabeh nyana boga 10 nyana mah disedekahkeun kabeh aya nu sugih mah boga duitna 10 miliar nu disedekahkeun ana 1 miliar 2 miliar 3 miliar datang ka 5 miliar karak setengah harta aya nu susah mah boga 10 disedekahkeun kabeh jadi disebutna kabeh harta disedekahkeun emang 10 hari itu mah boga 10 miliar ngan 5 miliar nu disedekahkeun ngan setengah harta sieun mah henteu etika malah ngarowotan Ustaz. Itu jauh kalawang surga kalawang lagi jauh kumaha ka surgana teh arti oh jadi sedekah teh datang ka teu bogana naon biak kabeh ya Allah boga 10 na ku cinta-cintana nah eta teh kunaon lah lantaran nyodakohkeun anu dipake karesep kunyana kos urang wari neuk sedekah jang Tuan Abdul Qadir aya duit mah 1 juta merena mangan ge 50 bahkan 10 ge anu geus anu budak dibere embulung teh budak dibere ini apa ini uang ini mah bukan sebenarnya disoekeun ku budak da gawana ngukur diri urang meuli surga aya di jero karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah sok gerage urang introspeksi diri urang neangan ridho Allah geus datang ka mana wala yuqtawan sarikuhu teu meunang dipotong leungin jelema nu maling nu merdeka lantaran lain harta sanajan budak merdeka na budak jelema merdeka na budak tetep li annahu laisa bimal sebab lain harta teu meunang dipotong leungeunna ya Allah walau saraqal sagiran namun aya budak leutik umurna kakarak 1 tahun 2 tahun kakarak diajar lempang bejana pikaresepen kalbu indung bapakna disebut buah hati kan jelema teh beda-beda aya nu kerja di buah hati budak anu kakarak leng-leng diajar lempang datang ka bisa lempang datang ka umur genep tahun disebut samratul qalbi buah hati aya deui jelema teh julukanana ieu mah kembang buruan parawan ngaranna parawan teh ngaranna kembang buruan jadi lamun di buruan imah aya parawanan sarua jeung tangkal aya kembangan ketika urang ningali liwat ka tangkal aya kembang masyaallah kembang naon eta budak beureum amat kembang atuh koneng amat kembang naon eta seungit amat eta teh di deuleu we ku urang itu kembang naon kembang tai kotok bangunannya imah ge imah aya parawanan eta teh sarua jeung tangkal aya kembangan i awewe cek kurang parahyangan mah disebut kembang buruan nah di urang mah ku ari awewe lain kembang buruan kembang jalanan jalan kabeh ku ari mah kembang pasar kembang jalanan kembang jembatan bahkan kembang kuburan wari mah
geus lain kembang buruan deui kuburan jadi geus hese urang parahyangan ge oh kembang buruan ngeunaheun kan masyaallah kuari mah kembang di mana-mana nah aya budak awewe leutik umurna 1,5 tahun tawa 2 tahun kakarak bisa lempang kemudian ku indungna dipakaian emas ramona dipakaian emas gelang kiri kanan bahkan kongkorong gengge Masya Allah ranggem budak letik ranggem bahkan ieu ge di pakaian anti nurutan orang India irung ge ditojok ya Allah ranggem budak lamun dihitung kurang tarolah di lengan kencakatu 1 gram 2 gram 2 gram anting 1 gram 2 gram berarti 4 gram di gengge ya 2 gram nah berapa bener ente sih yang itu ngitung sakitu bagi hesen amat bangona kumaha dek sugina tuh kemudian dina kongkorong nayat 4 gram berapa heran aing mah di dia 10 dia 12 heran di dia keneh amanah nu bener aing mah percayaan kana belah dia ya deh guer mausuk ieu mah aduh belah kecak ka bawah kabeh tah nah ieu kan rangge mah wewe teh budak tah kudu susuruntulan kapanggil lagu pamalingan budak ditewak diroroda emas-emasna dibawaan dipaling balik ka imah turundul geus eunan kaget mana kaget lantaran ieu turundul naonan ka mana antingna ka mana gelangna ka mana cincinna ka mana kongkorongna genggena nah berarti aya nu maling kejar Masya Allah pamalingan anda benar iya pamalingan maling ti budak apa wajib dipotong sanksi apa ente iya jadi masalah walau syarata lamun zaid maling sogiran budak letik dikoladatin maling perhiasan kongkorongna gelangna dan lain sebagainya pakadzafil asuh sarua jeung tadi teu kudu dipotong leungeunna nurutkeun cekalas nah lantaran pigeuri hirzi mislihi encan layak budak di pakaian kos kitu sarua jeung nembrakeun emas di jalan sarua jeung nembrakeun emas di jalan maling emas di jalan atuh teh kudu dipotong komo mas tono mah tah ieu emas di jalan sebab tiga hiji emas mah tempatna laci eta tempat emas atau dipakai kudu dewasa nggak salah tetep potong ayo budak leutik mah lantaran budak leutik balamun dipangku ku urang teu nyaun apakah endek digubruskeun apakah endek di jajanan teu nyaun kan budak leutik pangku ku urang dikieun nang ning nya mah geus bunga bae geus seuseurean bae hohe horenganan dibuka kabeh teh budak leutik mah teu nyaun berarti kan can layak budak leutik di pakaian emas lantaran nyana can boga tanggung jawab teu nyaun nyana mah di pakaian emas sakitu di pakaian perak sakitu di pakaian perunggu barlen sakitu di pakaian tali kayak gitu bae nyana sugan ku sabab di pakaian emas kana kikian henteu
sudah dipakaian tali aju ku cemen ya teu nyawan sebab can boga kahayang geus anak can boga kahayang ketika eta emas dibudak dipaling nu malingna beunang kudu dipotong sebab sarua jeung maling higuiri hirzi misli lain dina tempat nu layak nyimpenna. Masya Allah geus ararang geus sudah teh. Wah kitu mah cenah malingan budak bae tuh ai kos kitu mah. Urang teu kena doraka lain teu kena doraka goblok. Sia mah pajar teu kena doraka. Maling mah doraka bae kan. Mun maling pigueri hirzi misli sangsina lain. Oke, balikeun deui. Di samping balikeun kayak sanksi-sanksi naon ngan teu kudu dipotong leungeunna. Gitu laju jadiin kesempatan walau nama abdu munaya abid naik onta kemudian hes di luhur onta jontana ditungtung walau nama wallahu a'lam bishawab.